Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng ibu di channel Bahasa Sunda. Kumaha hidup teu siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Ayeuna urang diajar ngeunaan kabahasaan. Anu mana ku ibu baris dipedarkeun nyaeta ngeunaan mikaweruh rarangken barung. Naon wae anu dipedarkeun di dieu nyaeta rarangken barung. Ka akhiran a, pa akhiran an, pang akhiran keun, ti akhiran eun. Naon nu disebut rarangken barung? Rarangken barung teh nyaeta rarangken anu dipakena babarengan pikeun ngawangun guna atawa fungsi jeung harti kecap. Rarangken barung miboga ciri utama nyaeta upama salah sahiji rarangken dilaan eta kecap teh teu bisa madeg mandiri. Ayeuna urang pedarkeun anu kahiji rarangken barung nyaeta rarangken ka akhiran an. Guna jeung harti rarangken barung ka akhiran an diantarana anu kahiji ngawangun kecap barang nu hartina hal anu patali jeung atawa anu sifatna titik-titik. Contoh, kaendahan. Cobi perhatikeun ku hideep. Kaendahan ieu teh asal kecapna tina endah. Ras dianggo rarangken, eta rarangkenna naon tadi? Rarangken ka akhiran an, janten kaendahan. Kaendahan ieu teh miboga harti kecap nyaeta hal anu patalina jeung endah. Gitu ya. Tah, cobi ayeuna nih tinggal deui anu kadua, kagelisan. Nah, kagelisan asal kecapna tina naon? Nya, leres, gelis. Tah, terus ditambah rarangken barung ka akhiran an. Jadina kagelisan. Kagelisan ieu teh miboga harti kecap barang nyaeta anu sifatna gelis. Nah, kitunya janten rarangken barung teh sapertos kitu. Salian ti eta contoh nu sejena nyaeta keamanan, kajayaan, keagungan, kenyataan, kepastian. Anu kaduana nyaeta ngawangun kecap barang anu hartina anu di titik-titik atawa anu di titik-titik akhiran keun. Contona kaolahan. Cobi perhatoskeun ku hideep. Kaolahan ieu kecap dasarna naon? Leresnya olah. Terus ditambah rarangken barung kaan jadina kaolahan. Naon hartina kaolahan di dieu teh? Hartina anu diolah. Nya. Tah, terus aya kaperluan nya. Kecap dasarna naon? Mohon perlu ditambahan rarangken barung kaan jadi kaperluan. Ieu teh miboga harti anu diperlukeun. Nah, nya. Terus contoh sejenna nyaeta kapentingan nya. Sami eta oge sapertos anu tadi. Anu katilu nyaeta ngawangun kecap barang nu hartina tempat atawa patali jeung titik-titik. Contoh kacamatan. Nah, ieu asal kecapna tina camat nya. Camat. Ieu teh ngabogaan harti tempat nya. Tempat camat nya. Sangtungna terus ditambahan rarangken barung kaan jadi kacamatan. Kabupaten. Kecap dasarna nyaeta naon? Nya bupati asalna teh. Bupati teh kepala pamerintahan di daerah nya.
terus memakai rarangken barungkaan jadi kabupaten, terus lurahnya kalurahan, terus wedana janten kawedanaan, terus karesidenannya eta rarangken barungkaan anu miboga harti tempat. Terus anu kaopatna nyaeta ngawangun kecap pagawean pasif nu hartina teu kahaja titik-titik atawa teu kahaja keunana ku pagawean titik-titik. Contoh kakotoran asal kecapna naon? Leresnya kotor, make rarangken barungkaan jadi kakotoran. Ieu teh miboga harti teu kahaja kotornya kakotoran. Terus kacaahan, kecap dasarna caah, teu kahaja. Nya kacaahan teh naon? Kacaahan teh kabanjiran nya. Terus kadiukan, kaancikan, kabangsatan, kacopetan. Tah eta teh rarangken barungkaan anu miboga harti kecap pagawean teu kahaja. Anu kalimana nyaeta ngawangun kecap pagawean pasif nu hartina teu dihaja aya dina kaayaan titik-titik. Contohna ieu kalaparan, asal kecapna tina lapar, make rarangken barungkaan jadi kalaparan. Ieu teh miboga harti teu dihaja aya dina kaayaan lapar nya. Saha nu hayang kalaparan nya teu dihaja eta teh. Terus kakurangan sarua nya cigah tadi kalaparan oge gitu. Jadi miboga harti anu teu dihaja aya dina kaayaan eta. Terus anu kagenepna ngawangun kecap pagawean pasif nu hartina bisa di titik-titik-an. Contohna kacumponan. Kacumponan ieu kecap dasarna tina cumpon. Terus ditambahan rarangken barungkaan jadi kacumponan. Ieu teh miboga harti bisa di cumponan. Cumpon teh naon? Sok. Ayo naon? Tiasa teu. Nah, coba ditaroskeun ka sepuh hidup naon kacumponan teh. Nya katedunan nya eta teh. Terus anu salajengna nyaeta katedunan nya. Anu katujuhna nyaeta ngawangun kecap sifat nu hartina bisa di titik-titikkeun. Contohna kabuktian. Asal kecapna tina naon? Bukti. Terus make rarangken barungkaan jadi kabuktian. Kabuktian ieu teh miboga harti bisa dibuktikeun. Nah, kitu nya. Anu kadalapan nyaeta ngawangun kecap sifat nu hartina teu dihaja titik-titik atawa teu dihaja keuna ku titik-titik. Contohna kabeneran. Nah, asa kecapna tina bener terus make rarangken barungkaan jadi kabeneran. Teu dihaja nya teu dihaja eta teh. Kalepasan teu dihaja, terus kapanasan teu dihaja sarua eta oge. Katiisan, kabeurangan, kapeutingan. Rarangken barung anu kadua nu baris dibedarkeun nyaeta rarangken pa akhiran an. Guna jeung harti rarangken barung pa akhiran an diantarana anu kahiji nyaeta ngawangun kecap barang nu hartina hal nu patali jeung titik-titik. Contoh paguyuban. Asa kecapna tina guyub nya. Guyub ieu teh di rarangken barung pa akhiran an jadi paguyuban. Mangrupakeun hal anu patali jeung guyub atawa babarengan nya. Anu kadua nyaeta ngawangun kecap barang nu hartina gundukan titik-titik atawa kumpulan titik-titik. Contoh pakampungan, asal kecapna tina kampung nya. Terus make rarangken barungkaan jadi pakampungan.
nyaeta pangrupakeun kumpulan atau gundukan kampung-kampungnya, terus pasawahan. Anu katiluna nyaeta ngawangun kecap barang nu hartina tempat titik-titik. Contoh pabeasan. Pabeasan itu asa kecapna tina beas. Terus make rarangken barung paakhiran an jadi pabeasan. Pabeasan ieu teh ngandung harti tempat, nyaeta tempat nyimpen beas. Terus pamandian, tempat mandi, pajagalan, pangangonan. Tah eta teh mangrupakeun tempat ya. Anu kaopatna nyaeta ngawangun kecap barang nu hartina hal anu jadi titik-titik atau hal anu di titik-titik. Contohna pausahaan. Kecap dasarna naon? Usaha nya. Tah ieu teh miboga harti hal anu diusahakeun. Terus pakasaban nya. Eta teh sarua hal anu diusahakeun nya. Anu kalimatna nyaeta ngawangun kecap barang nu hartina tukang titik-titik atau jalema nu biasa titik-titik. Contoh pamabokan, ieu teh asa kecapna tina mabok. Make rarangkeun barumpaan jadi pamabokan. Hartina jelema anu biasa mabok atau tukang mabok nya. Terus pamadatan, panipuan nya eta. Anu kagenepna nyaeta ngawangun kecap barang nu hartina dina kaayaan titik-titik. Contoh pamohalan. Pedaran anu katilu nyaeta rarangken pi akhiran eun. Guna jeung harti rarangken barung pi akhiran eun diantarana anu kahiji ngawangun kecap barang nu hartina bakal jadi titik-titik atau calon titik-titik. Contoh pi bajueun asa kecapna tina baju, make rarangken barung pi akhiran eun jadi pi bajueun. Hartina bakal jadi baju atau calon baju gitunya. Terus pi imaheun sami cia tadinya pi calanaeun, pi mitohaeun, pi salakieun, pi bupatieun, pi doktereun. Eta teh hartina bakal jadi atau calon nya. Terus anu kaduana nyaeta ngawangun kecap barang nu hartina bakal titik-titik. Contoh pi geuliseun, kecap dasarna tina geulis. Make rarangkeun barung pi akhiran eun jadi pi geuliseun. Itu bakal geulis gitunya. Terus pi pintereun, pi kasepeun, pi jangkungeun. Pedaran anu kaopatna nyaeta rarangken pang akhiran keun. Guna jeung harti rarangken barung pang akhiran keun diantarana anu kahiji ngawangun kecap pagawean pasif, pamenta atau parentah nu hartina tulungan ngalakukeun pagawean. Contoh pangmawakeun asa kecapna tina mawa, make rarangkeun barung pang akhirankeun jadi pangmawakeun. Anu hartina tulungan nya tulungan ngalakukeun pagawean, pangmawakeun. Terus panggambarkeun, pangdongengkeun. Tah eta teh ngawangun kecap anu hartina menta tulung ngalakukeun pagawean. Alhamdulillah pangajaran ngeunaan rarangkeun barung dinten ayeuna parantos rengse. Mugi sing manfaat kanggo hidep kapayuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Ibu amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.